nya urang mah belum tentu sanggup. Tak harus bini mah 2 menit ya mah di luar rencana. 2011 Pak abdi dikantunkeun kupun bapak dina yuswa kirang langkung 18 tahun. Posisi abdi taroskeun Kakang Lutfi nuju janten rois di pasantren. Kira-kira cegerna pasantren pimpinan pasantren. Ku ajengan diangkat lagi ku pangarsa ada rupalah maneh nu kudu jadi rois teh. Dianggap pang seniorna jadi rois Pak. Tahun 2011. Karek ge 5 bulan janten rois di pasantren pun bapak ngantunkeun kaayaan abdi keur ngaos di kobo ngantunkeun ge dina kaayaan sehat kedu panyawat jantung ulem ngantunkeun subhanallah Pak 2 minggu setelah pun bapak ngantunkeun oh iya Pak abdi dina yuswa 18 tahun mundur tina jabatan rois da teu baluang satahun abdi liren ngaos nage sabab asa jadi jalma gelo ditinggalkeun ku bapak dina yuswa padahal 18 tahun Pak. Allahu Akbar. Lamun abdi teu gancang digeuing harita ku Pak Haji nya di Darupalah jigana moal kieu. Mata karaos pisan. Sim kuring ditinggalkeun ku nu jadi bapak sakitu luar biasa. Sedihna bari jeung usia geus 18 tahun. Komo urang kali urang sadayana sagede kieu urang mah nya najan minang dicarekan ge ku bapak anger we boga kanyaahna najan minang dicarekan kudu jadi indung anger we aya leuwihna kanyaahna tapi barudak nu teu meunang carek ti nu jadi bapak teu meunang carek ti nu jadi indung moal meunang gantina kanyaah indung jeung bapak. Allahu Akbar Pak. Saha nu bisa nyaah ka urang leuwih ti indung? Teu aya. Saha nu bisa leuwih nyaah ka urang leuwih ti bapak? Moal aya mata pantes saur Kangjeng Rasul araital ladzi yukat fadzalikal ladzi yadu sajalma anu ngabohongkeun agama teh nyaeta jalma anu ngahardik anak yatim ngatalang-sarakeun anak yatim. Mudah-mudahan wasilah diwakilan ku Lutfi umumna mah sadayana iraha bae waktosna cing jadi jalma nu jalembar harta dina mulasa dina ngurusan anak yatim. Amin ya Allah ya Rabbal. Bager engke nyawer tuh tulisan buat nyawer 20.000 enak ya 5.000 10.000 kuat moal urang moal kuat ngalungkeun lebar sia nyokot tina jatah amplop moal teh nya berarti itu kegepegan aja aduh duit teh geus dibagi-bagi ke anak yatim geus dipake nyawer ejang urang sabaraha heureuy aja teraskeun dong aya hiji sholawat persembahan khusus kanggo panitia penyelenggara. Ieu kan acarana dina Sumpah Pemuda ongkoh sakantenan bil barkah Maulid Nabi meureun Maulid Nabi sakantenan memperingati Sumpah Pemuda mata panitiana para pemuda didukung ku kolot hebat agreng acarana nu ceramahna berjiwa muda atuh mantap ngan kade amplop saeutik mata disiapkeun hiji sholawat khusus kanggo panitia sholawat Nusantara. Siapa? Siap? Ieu vokalna dibantos aya da. Cobi nambut mikna hiji deui. Sok aya Kang Rapli urang ngaoskeun sholawat Nusantara khusus bil barkah dina acara Sumpah Pemuda ieu urang sadayana. Sasarangan heula eueuh di awalna Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad sadayana kurang tarik Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sakali deui cintai pisan
ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajibkan Indonesia Raya. La la la, Sadayana. La 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 la. La 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 la. La 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 Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia, Jadi satu garis dalam satu istimewa. beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, jadi satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, Jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 la.
jiwaku kepada ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Alhamdulillah. Mangga kanggo panitia raos menang maksakeun eueuh sorak lagi. Da abdi mah ceramah ka mana-mana tara mau tim hadro. Ai manawi teh di moal aya boga lalakon di dieu mah nyana. Terang bage boga lalakon di dieu mah moal dicandak murang kali santri. Da ieu ge tos langkung raoseun dicandak teh manawi teu aya gitu eueuh. Alhamdulillah. Teraskeun tong. Teraskeun kiat keneh. Cancangkeun sampean. Keun bae ngaji mah bari nangunjar ge ceuk. Pencetan sampean kitu nyek sarek banyak. Teu nanaon atuh nangunjar ge. Asal make legging we. Nu kahiji tadi bentuk maulid teh adalah sebagai rasa syukur urang ka Allah katut ka Kangjeng Nabi geus ngangkat harkat martabat urang sadayana. Atuh ustad sajabina teh eta geuningan ku mulia ajaran Kangjeng Nabi teh dugi ka tiasa ngangkat harkat martabat urang. Naon deui anu mulia tina diri Kangjeng Nabi teh? Hiji tadi asmana geus mulia tahun kamari dijelaskeun. Dua ajaran anak mulia. Nomor katilu aja anu mulia tina diri Kangjeng Nabi teh nyaeta salah sawiosna teh sifatna. Naon cenah? Cing tarik naon cenah? Meh teu tuduh kurang tarik sifatna. Parantos kakoncara kajangga pria bahwa sifat Kangjeng Nabi teh mulia lain nungkul cek urang cek umatna. Tapi musuh nage cek nepi ka nyebutkeun mulia tuh. Pan urang mah mulia teh cek saha? Cek salaki urang. Kan cek tatangga urang mah urang teh merepet jahe. Ece mulia teh pan cek anak ece. Cek panitia muludan mah pan ece teh keket mengkene. Buntut kasiran. Urang mah mulia teh urang kadang-kadang cek diri urang. Cek batur mah pan urang teh sakitu petit. Nah, leres henteu. Kade kamu lebih ulah pedit kamu balik teh. Kangjeng Nabi mah aja mulia sifatnya lain wungkul cek umat tapi cek musuh nage mulia. Sakali waktos Abu Jahal teu puas ngahina ka Kangjeng Nabi, teu puas nyarekan ka Kangjeng Nabi. Akhirna Abu Jahal hayang muaskeun hatena neangan nini-nini anu hirupna geus teu boga salaki. Barijeng ditinggalkan ku anak incuna. Kapanggih eta nini-nini dibayar ku Abu Jahal. Nek kadi sakedap. Nenek hayang gaduh ieu emas teh disebutna dinar jeung dirham teh. Atuh katen hoyong tuan abdi teh hoyong pisan. Yeuh gampang tah dibikeun ka anjeun lamun duit mah sagepok, lamun emas teh mah nya emas beureuh sarau pek tah jang emas. Nah ku bager-bager teuing tuan masian ka abdi ieu sakieu seueurna. Syarat hiji mah naon? Kumaha tinggal gampang ciduhan we raraina tah. Beungeutna Muhammad cek Abu Jahal mah nyebut rarai beureunya da ngewaeun. Ku anjeun mah gampang ciduhan we tah beungeutna Muhammad. Bisa moal wani moal. Wani daeuh demi duit teh atuh cek. Wanikeun ku abdi di ciduhan oge. Tong seueur teuing mah nyiduhan ge sakali we di bonusan ujang ku mama 3 kali bios. Keun bae asal ieu duit jang emak. Rau dicokot eta emas balik gini ka imah. Tidak godako Kangjeng Nabi Muhammad ngaliwat ka hareupeun imahna kapanggih-panggih subuh meureun rek netepan subuh ka Masjidil Haram. Ngalangkung ngecek Kangjeng Nabi bade netepan subuh. Eta sinini ngajegak gigireun tangkal nangka mun cek urang kitu. Da eueuh di Arab tangkal nangka eueuh mah meh kagampang meh ka harti. Eta ngadagoan handapeun tangkal nangka sinini ngadagoan Kangjeng Nabi Muhammad ngaliwat rek diciduhan. Dikumpulkan pancidona meh loba dah yang puas atuh kan atoh dibere emas
lewat Kangjeng Nabi aja tuh cerok plok ke Kangjeng Nabi kumaha Pak upami bapak kina tepan subuh aya nyiduhan di jalan bari jeung nini diringkusnya ku aing mah moal ditinggalin nini napan kitu sifat urang mah leres teu Kangjeng Nabi mah disusut we bari dilieu saha ditinggal saha anu nyiduhna geuning nini gumujeng Kangjeng Nabi gumujeng di ciduan nini leos angkat tepat aya moal di dieu kira-kira ustad anu kuat di ciduhan ku nini nah moal datang di ondang tahlil ge teu hayang ini eta pernah nyiduhan ka aing keunang teu cenah digembrong tadi teh lauk teh paling kitu laras teu poe kadua Kangjeng Nabi ngalangkung deui teu kapokan Kangjeng Nabi mah teu kapokan pan urang mah jadi jamaah ge teu kapokan teu poe panitia ngondang mubalik kurang rame saeutik da teu muludan deui sia mah kunaon teu muludan deui tahun kamari ge teu rame cenah mubalikna kapokan Kangjeng Nabi mah henteu datang deui we ka dinya ciduhan deui ngaluarkeun dahak hayang puas plot ka Kangjeng Nabi susut deui aja gumujeng kumaha lamun urang sakali kamari ku aing sia teu dina naon ari 2 kali model kieu mah dihajar sia ku aing kan urang mah kitu kita sabar teh sakali laras kitu katilu poena da teu kapokan panti awal ge geus sepakat Kangjeng Nabi mah sumping deui plok kumaha Kangjeng Nabi aja gumujeng deui disusut deui kumaha cek urang nista baja utama mak sia ku aing 2 kali diantep geus 3 kali kieu mah eueuh ku aing sia najan ini ge diperkosa ku aing kira-kira urang mah pan jahat teh kitu sabarna teh terukur sabar ge aya batasna bari nepak dada pan urang mah kitu cek saha sabar aya batasna eueuh cek sabar Kangjeng Nabi mah ditungtunganna maot subuh ka 4 sumping deui Kangjeng Nabi mah teu kapokan ngan aneh begitu ngaliwat ka eta tempat nah eueuh nu nyiduhan teh direret ku Kangjeng Nabi ka pengker bisi salah jalan leres da jalan ieu ditinggali ka sisi bisi lain pelebah dia leres da ieu tangkal nangkana oge sok nyumput ti dieu nah eueuh nu nyiduhan teh turuykeun we salat beres salat malik ka tukang naros ka Abu Bakar ka Umar ka Utsman Ali mun urang mah meureunna nyebuk punten bade tumaros ari sini nu make kerudung beureum ati di dinya tong dilieukan cicing antep geus cicing tong alik atuh cicing tahan tong diteangan nu beureum ieu mah contoh nginjem ngeureum cicing tong luak lieu ka tukang cicing itu sok hayang nu mana eta Kangjeng Rasul ngecicing tahan beung tahan urang mah beung teh hayang rek nangan ngalih ieu mah nambut sim kuring nambut warna kerudung meh gampang ngagambarkeun cek Gusti Rasul ari sini ini anu sok make kerudung warna beureum ati nu sok cicing digireun tangkal nangka eta ka mana asa teu ninggal subuh ayeuna cek sahabat aya wartos nah kunaon Gusti Rasul rek diringkus ku abdi entong ku Gusti Rasul diringkusna sanes ka mana lain rek diringkus oh gering gitu teu damang aya wartosna karunya lain wartosna teh geus maot cenah salakina nu mawikanten kitu kepala putrana ge kada jeung incuna bahkan mah aya di negeri seberang muhun pisan oh nuhun atuh abdi pamiti payun hoyong ngalemok ka eta sini nih gancang barang siar korma cek gancang barang siar gancang barang pese roti darek ngalongok nu gering kitu ari ngalongok nu gering lain nuhun jeung punten oce mah ngalongok nu gering balik ti pangajian make jalma saragam ngalongok nu gering begitu sok ngalongok parep-parep jeung nu gering ngomong teh kieu punten deui mah ngalongok teh ala kadarna we ngalongok teu cacandakan atuh nu gering teh tambah parah teh dilongok bari jeung teu barang bawa naon untungna dilongok teu barang bawa nu gering kala kasibuk nyuguhan laras kitu henteu mata kula puntenan ngalongok teh punten cenah ieu mah geuningan ngalongok teh cenah kieu we nih ngadon abring-abringan nah sia teh ari nyoho abring-abringan mah atuh beut ngalongok teu barang bawa mah ngalongok nu gering di luar
eta nu gering manggeus ripunya ngurus nu gering nu cagerna oge ngurus tamu sor cai sok cenah atuh dilaleut heula astagfirullah ceuk ngalongok nu gering teh kudu barang bawa jiga Kangjeng eta Kangjeng Nabi milari pantokna di deketan eta panto imah sinini diketrap ku Kangjeng Nabi. Assalamualaikum. Teu aya nu ngawaler di jero kalakah berenteng saha. Maklum atuh da lain orang Islam. Jika urang we kitu-kitu kalakuan manajan orang Islam ge pan urang kitu lin. Di luar assalamualaikum saha. Atuh nu di luar teh ngajawab paket. Aya nama loba nu nyebutkeun salam teh paket. Laras kitu henteu. Heuh. Geus kerudung mah, geus jilbab mah, geus HP budak mah. Wah, karinso-rinso aya nama dipaketkeun. Assalamualaikum. Saha? Paket. Kumaha ceuk bapana nu di jero? Rungkad Siti. Cenah kitu. Begitu bapana teh geus mayar paket deui eta pamajikan ngajengkat bari melak cangkeng hareupeun salakina. Naon meuni sentimen aya paket teh da urang mah moal make duit maneh da urang mah make duit arisan. Aduh eta. Ceuk salakina arisia nya torang duit arisan teh pan duit ti aing. Atuh sarua make. Pamajikan sok asa ngajagok pedah dumeh mayar paket make duit arisan wat melak cangkeng ceuk salaki. Kade di kedua kalina cek Kangjeng Nabi assalamualaikum nu ti jero makin kesel di saha-saha teh Kangjeng Nabi gumujeng di luar acan dijawab 3 kali assalamualaikum sia torek di saha-saha teh kalakah samikum we mudah-mudahan orang muslim menyebutkan assalamualaikum atau non muslim kakara cek Kangjeng Nabi nista baja utama teu dijawab ku nini salam kakara diwaler pertanyaan si nini lain dosa ti kaula teu ngucapkeun salam ka anjeun dijawab ku Kangjeng Nabi abdi ma Muhammad gepuk si nini ngadenge ngaran Muhammad sieun Muhammad anu sok diciduhan ku manehna Malik nanya Muhammad mana teu aya deui Muhammad di kota Mekah iwalti Muhammadur Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ma melak cangkeng si mak sia Muhammad aing cager ku aing diceduhan sia teu ngalawan kalakah suraseuri kamari mah ari aing gering ayeuna sia ngacorag ka imah jelema anu goreng sangka mah kitu sok ece ece ngaliwat ya gidi ngaliwat tuluy weh aya jelema nu keur cicing ku ece ditaros nuju naraon atuh kumaha ceuk nu goreng sangka meuni kepo tanya poe kadua ngaliwat jelema eta tong ditanya ku ece pasti anger jadi goreng ngadulungsung we jiga domba jelema teh tuh ditanya salah teu ditanya laras kitu henteu serba salah maneh mah cenah meuni tara nge-like status urang tuh di like teh ku urang maneh mah mending nge-like-kan wae kepo nya serba salah tuh jalma nu geus goreng sangka sia mah cenah Muhammad wani rajeun wani aing keur gering ka dieu ngajorak dagoan aing cager ku aing dilawanan moal mundur aing masalika oge nyang hareupan lalaki nini ecek ngajago gumujeng Kangjeng Nabi di luar kakara diwaler ku Kangjeng Nabi ma abdi ka dieu sanes bade ngajorak ma aya wartos senak mate teu dama abdi ka dieu nyandak roti bilih emak teu acan tuang abdi ka dieu nyandak korma nu amis bilih emak pararait ieu kan emak teh caroge tos ngantunkeun putra jeung putu emak teu araya ieu abdi cacandakan kanggo emak sejak nyanggakeun panglayat kitu kumaha ece sini ngadenge kalimat nu mulia ti Kangjeng Nabi ngorondang mukakeun panto brai panto dibukakeun teh nu katinggal teh sampean Kangjeng Nabi digabruk sampean Kangjeng Nabi Muhammad teu aya deui jalma nu pernah diciduhan ku kami iwalti anjeun di kota Mekah
teu aya deui jalma nu dipikang ngewa ku kami wati anjeun Muhammad. Tapi di saat kami kergering teu walakaya, anjeun inget kami bisi pararait mawa nu amis, anjeun mawa roti bisi kami kalaparan. Saksikeun anjeun Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Alhamdulillah. Lamun panitia muludan akhlakna jika Kangjeng Nabi, maka yakin umatna oge jamaahna ge sifatna jiga Abu Bakar. Tapi lamun panitia muludan akhlakna jiga Abu Jahal, maka jamaah muludanana ge pasti bakal jadi Abu Lahab. Nah aya kitu ustad nu kitu loba eucok. Ari panitia muludan ngaranna ari sifatna sifat Abu Jahal. Bagikeun pan konsumsi teh nya senek. Aya sesa 5 siki. Cek panitia nu hiji ka seksi konsumsi, cenah ieu urang pasikeun we kasih manu eta da can dipasihan bumi nu eta mah kumaha cek nu ieu mintong. Tadi ge basa dipentaan cenah iuran muludan kalkah ngajepian. Tah sifat Abu Jahal teh cek. Dibawa ku panitia muludan ngerakeun ari nu diperingati jalma mulia ari urangna hina. Amit-amit. Aya di dieu kitu. Sing jawah teu aya di dieu mah. Kade cek. Panitia muludan teh usul nu kitu, nu teu mere infak muludan teu dibere. Eta berkah muludan teh mintaong cenah teh metu mah dipentaan ge kalakah ngajepian. Ataupun cenah karasa kumanehna eueuh batur di lembur teh. Tuh. Atuh isukna teh pan ngobrol bareng cerakan di teras batur meuni resep cenahnya muludan ayeuna mah acara nu mingpina barudak Karang Taruna didukung ku kolot nu baligna ngora make jeung aya santunan teh si Alutwi tuluy aya nyawer mana jeung 20.000 50.000 nyawer tuluy cenah konsumsi ge dibagikeun mana konsumsina ge aralus cek nu gigireun teh kumaha euceun nu teu kabere matak aing mah teu hayang hadir muludan ge aing mah tara kabagean aing mah matak daripada dibikeun kamaranehna mending diduruk sakalian duit tuh cek. Lamun panitiana jiga Abu Jahal, yakin jamaahna ge bakal jiga Abu Lahab. Laras kitu moal. Sok cobi sifat Kangjeng Nabi angge dina diri urang. Eta imah diketrok ku urang dipenta iuran muludan kalakah nyarekan. Nah panitia teh eueuh kabelul, muludan wae kudu puta penta. Aing teh geus lieur dipenta dana kematian, kebersihan yang muludan ongko. Waduh, panitia sabar. Mau diangge sifat Kangjeng Nabi begitu pembagian nya konsumsi maulid anterkeun pangsaena batur mah teh dibere bakakak bere bakakak manehna mah batur mah dibere bolu kukus manehna mah bere bolu otang apa eueuh bolu otang eta ku terkenal si otangnya cek ting orang mana eta si otang teh bere cek pang alusna batur mah dibere ayeuna sangu pincuk bere manehna mah sangu koneng congcot tupang alusna kintunkeun ka manehna ma ieu hatur lumayan ti panitia maulid bil barkah hoyong karaosan hoyong katuang ku ma moal disebutkeun panyungkun ecek da nyanggakeun age sae mudah-mudahan sing katuang kaleueut ku ma sing jadi barokah kanggo kulawargi sejak nyanggakeun ti panitia hatur lumayan ditampi ecek ku si emak ditutupkan pantok disimpan dina meja makan cari palilihan aduh Gusti dosa aing kamanehna berang ku aing ditarekan lak-lak dasar ari penting manehna inget ka aing saksikeun Gusti lamun taun hareup aya keneh muludan panjang umur astagfirullah Gusti abdi rek sedekah kang badak najang muludan rek mere domba abdi Gusti alhamdulillah kitu atuh panitia muludan teh kan ini mere gede kondo kamu balik terus kah ini lu tuh mere sumbangan mulu dan dibere gede bakok naon piraku mau balik nu geus ngomong nepi ka peura teh dibere nanaon Abu Jahal lamun mung panitia disebut Abu Jahal sia sing alus babahana Orang kabut biar tuh, nu iya mah hari itu tadi mah nu Abu Jahal serius. Nu iya mah hari iya Abu Jahal. Siap cek, ngangge sifat Kangjeng Nabi Muhammad siap. Lamun kolot ngangge sifat Kangjeng Nabi, budakna oge bakal jadi Siti Fatimah, bakal jadi Sayyidah. Da kolot na Abu Jahalnya budakna ge Abu Lahab.
manyukeun artos dah yang siapa tadi ku aing dititah ngapel teu ngagugu. Atuh dah kolot na ge Abu Jahal dendaman wae. Dah yang aing teh mere siap juga bawa sia sekalian. Ku aing mah dititah sama tarang ngagugu. Dah cuek aing mah. Cek budak ku aing salamun geus teu butuh direngkus kolot kieu mah. Leres teh jak. Osok kitu kolot maneh. Alhamdulillah. Aya nu osok aya. Cekek maneh. Toman aing mah kolot kitu teh. Tuh hari budak hayang soleh, hari kolot nurus tunjuk rek kumaha ngadidik budak coba. Budak dititah kurang tengah gugu tuluy budak seketika minta hayang jajan sor kurang. Budak ayeuna dititah kurang tengah gugu tuluy barang penta sor deui kurang. Da budak ieu jelema atuh boga akal, isuk page toge mikir, cek budak bakal ngobrol jeung babaturana, indung urang mah da baheula Da ke urang tara digugu ge panitah, namun aya kahayang teh dibere wae. Da sadar urang kali ge dicaritakeun ece teh da hebat ka babaturan sok teu percaya. Nah ece lamun bengal teh dicaritakeun ka babaturanana. Dicaritakeun indung aing mah koplo. Cek budak, urang geus salah saeutik dijewer. Teuing indung aing mah parusinya. Dalam teu dosa-dosa teh ku aing diengrin tuh. Ece hade goreng urang teh kolot sok dicaritakeun ku budak ka babaturanana laras kitu henteu. Oh, tah budak. Malah mandar budak teh nu teu kuat mah update status ece. Nu di-updatekeun teh kolotna si mamah mah jahat, ya aku pengen itu aja nggak diturutin, koplok. Budak atuh keur ambek kan gitu. Anu ngomen saha? Salakina. Naon neng update teh sok ka mana karep poe? Henteu bapak abi mah nuju latihan drama. Astagfirullah. Yuk panitia na ngangge sifat Kangjeng Nabi Muhammad. Yuk sepuhna angge tah sifat Kangjeng Nabi Muhammad teu kapokat, teu dendaman, deudeuh nyaahan kasarerea. Insyaallah sadayana urang ulu biung jeung sifat Kangjeng Nabi Muhammad, maka urang bakal kacipratan sifat para sahabatna. Alhamdulillah. Sakitu we tisim kuring ece nya geus sajam satengah langkung. Mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna. Urang tutup ku sholawat sambil nyawer kita alupinya. Tong wakabubar ece sing jadi jimat ieu duit teh, sing jadi barokah aurkeunana ku panitia. Mangga siap urang nyawer. Sholawat naon kan pantes kanggo nyawer? Mangga. Salatullah salamu